tahap keikhlasan mana sebab dakwah mah nyampaikan Al-Quran, nyampaikan hadis, dit suprih ikhlas. Satungtung teu ikhlas nyana geus boga es nage leuwih ti 3 es lilin aya di nyana tetep bal bisa. Tapi santri nu teu boga es-esan nyana didengekeun los teu didengekeun los nu ngaji ge nyana mah terus bae ngadreng-dreng mah bloon ya teh melenjang batur jejang aing tuh teruji. Coba ge bangsa dokter Andes datang ke masjid aduh jelumbangan 10-an cak nyana bubar kunaon kitu tidak semarak ini ngaji tidak semarak cak nyana. Coba santri aya duaan ngaji bae nyana eueuh nu datang nyana dok ngaji bae ngadereng-dereng bae nyana ngaji bae aya nu nanya tad ngaji jeung sa jeung jin emang ku ustad kadeuleu atuh aing mah kadeuleu tuh beda kan. Ustad bisa nelejin, bisa nelejin. Mana jinna? Hulu sia eta jin. Harga sek ustad teh. Saklala wora sia jeung aing. Hese. Teu bisa diukur ku dokter Andes, teu bisa diukur ku profesor, teu bisa ikhlas. Sok katipikeun supaya kadenge secara nasional aya eueuh nu nuturkeun moal ikhlas. Wah kos kitu mah cenah tuh lain dokter Andes jeung lain profesor baik kiai ge teh ikhlas bener atuh ulah ka aing bae cok dokter Andes kiai ge teh heuh kabehan ieu mah teu profesor teu kiai teu dokter Andes aya teu ikhlas mah moal bisa kitu atuh ulah ka aing bae ngan lolobana dokter Andes teu ikhlas bego. Lolobana aja cara ngajar ge hayang dibayar atuh. Pan santri beti lo hayang dibayar paling ge di ongkosan. Aku rente atuh suku siapa eta mah. Eta kararese teu sa. Entak almarhum Abah Doyong ngadenge ti surah guruna. Cing ikhlas magahan ngaji teh. Carana lamun sia beuki ngopi ngaji di masjid kopi bawa ku sia beuki ngarokok mawa di imah sia beuki nyepah kebenaran nyepah mawa seureuh bila perlu jualan di masjid ku sia jualan seureuh tah kos kitu tah jadi mawa sorangan ieu maulah datang dari emang can aya kopi gitu ieu mah kiai maningan jingjing ceulina balik sia beres mah kos kieu gitu tak jadi kena mesin nyadiakeun kopi teh godok mawa sorangan mawa tak kopi termos aya di dieu barang dideuleu ngan beak pameulikeun so tolol teh budak mau wadahna doang tah ieu kos kitu kiai teh beuki ngopi mawa beuki ngarokok mawa ulah sok hayang dibelikeun di tempat pengajian ngurangan ikhlas teh kos itu. Adapun kabeneran di tempat pengajian haju dibere rokok, jual. Teu bareres kabeh. Ya ikhlas ya. Perang. Tuh kos kitulah. Teu bisa diukur. Aya cenah profesor ikhlas atuh hebat, nya profesor ikhlas atuh hebat. Cenah dokter Andes bisa atuh pinter aya di nyana. Ya predikat adinya na aja bisa ikhlas atuh tama ka sorgan aja hiber tama ngan ragag heulana carang dokter Andes ikhlas lah geus nyaho jasa kok kiai cenah bangun harangeuskeun amat dulur aing dokter Andes di Jogja dokter Andes diurukan ku abah di dieu almarhum hiji begitu nyeun pondok pesantren ngajana ngarana pondok pesantren Aji Mahasiswa Al-Mufsid hiji-hiji da pondok pesantren termodern di Indonesia saat eta sebab santrina teu narima kelas SMP SMA mahasiswa ndek kuliah di luar UGM ndek di Muhammadiyah ndek di berbagai silahkan cicing di dinya cak almarhum abah ji
udah aja kayak pesantren salaf, jangan bayar. Nyaneng-haneng. Jangan bayar, jangan. Udah jangan. Kalau bayar namanya bukan pondok, itu mah kos. Iya juga ya, iya. Jadi udah gak usah bayar. Ya dah kalau gitu mah. Bisaan kan? Iya dihareupeun mah. Barang datang ke Jogja bener teu mayar, ngan listrikna 5 kali lipat. Tuh eta dokter Andas mah kos kitu wae. Hese bener teu mayar, listrik ditingkatkeun. Pan aya di pesantren salaf kieu mah, mayar henteu, listrik jangnyana. Ainyana daek popoekan teu kudu mayar. Ainyana hayang cang bayar. Mayarna sabar duit cenah teh kieu, sabulan 50.000. Eta ge aya nu 3 bulan teu bayar-bayar. Aju kumaha ka dituna atuh ai nu katempuhan. Oh sate kos kieu mah blon. Ngaberatkeun ka kieu lah cenah kieu aja loba duitna ya gas. Teu balaya. Sabodo asa sia barara tah bae los, guys. Eta santri hebat jasa kan. Geus teu nyahoeuna naon santri mah. Hareudag. Mana nu aya kipas? Wah, di majelis cenah aya kipas. Waktu jam 11 beuting kipas. War. Hei, eta kadeuleuna ku sia kipas duit eta. Bayar henteu naon teh tenang bae cenah mah. Oh, ngabage gas. Urang datang teh subuh. Wow, asih mujuna keur ngipasannya. Cek urang teh aing ge teu kos sia-sia ku senang-senang teuing. Teu diantepkeun bae sadaekna sia geus pokona. Nah, jadi perhitungan di pesantren salaf mah jadi salamun make perhitungan ekonomi sabaraha si santri di dia 500. Ayeuna mah saurang sakean atuh babari, listrikna sakean diteken atuh babari. Aju urang nyeun kantin daya dahar sia di kantin aing mun teu dikaluarkeun sia koeng atuh nya bisa. Sabulan berarti meuli Avanza. 2 bulan ganti Innova. 3 bulan berarti kan Fortuner. 4 bulan neraka sia kiai. Kalau perhitungan kos itu dek ngaji tak dek dagang babari ngitung ekonomi mah tapi lain eta daripada di dunia kabeli Avanza, Innova, Fortuner, kabelah dituna Lexus menang tidinya rugi amat sih mendingan sodakoh di akhirat kakarak ganjaran. Aya dokter Andas nu kos gitu. Cak nu di luar naon eta atuh sia gaji di luar. Ieu keur carita carang aya hese sebab ti awalna dikondisikeun seperti eta. Mun kabeneran aya nya profesor jadi dokter Andas ilas bo tamang geus angkat topina ge lain hiji 4 ieu jeung handap hese dieu kaya ini. Ayo keur carita ya. Kafir Mekah, kupar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi. Di samping embung lain geus sakadar embung, tetapi nyana teh nantangan, lain sakadar ku ucap, ku tingkah jeung pagawean. Dianiaya. Sahabat-sahabat dianiaya, nu diseret mah, nu dipasung mah, nu ditubles mah, geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi. Lain bantrak-bantrakeun. Woi, kupar Mekah teh kejam luar biasa. Tiap hari kadenge sahabat anu ditublas, anu dianiaya, paeh dan lain sebagainya, nu seret. Woi, mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu. Nyalametkeun agama kudu kumaha, lain mundur mukminin teh. Malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah can siap minoritas dah Kanjeng Nabi teh terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi. Abu Jahal nyarita saha nu bisa mawa hulu Muhammad ka dia 1000 onta
moal kudu digikeun deui. Ayo gerak. Lain lalawara ancaman teh. Nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat, haju muringis bae. Ha, pengecut. Ka karakter ditanya, encan naon. Aduh, cenah aing teh ditanya. Ya. Dagang toge we sia ulah jadi kiai. Main dagang toge ka ditu sia. Aya nu nawar atuh teu dibeli ge. Tuh, kabelah dieuna geus narananya aya anu sinis. Haju dilawan dah tuh ulah. Aya anu nyiduhan, antepkeun. Nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung. Kajen muludan sorangan. Nu ngadukung nya na mudu sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayk. Cek masyarakat jeung saya teh sorangan ja. Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayk. Assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayk. Cek masyarakat we mapa kasih meureun tah mah. Kumaha aing we. Mirobis samai. Assalamualaikum. Jaya dua aja deh sorana. Sorangan teu wanin kiai teh. Kos kitu tah. Tah, deuleu Kangjeng Nabi baheula perjuanganna masyaallah. Tah, nu mantap. Kangjeng Nabi terus dakwah, wahai kufar Mekah. Wahai kaum-kaum Mekah. Saha nu iman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah. Indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus siratal mustaqim Islam inna dina indallahi Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere ka nyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetap baik lah Muhammad macem-macem segala sorga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nanu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala sorga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya sorga aya neraka saurang bae atuh anu udang jauh mad ngomong besok macam-macam segala surga segala neraka padahalnya geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae kos kitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos kitu tetep iman Teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nu sok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul pariasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji johar makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak munikak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaan anak ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi iya taukid iya ngabuaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohotob luar biasa sehingga iya taukid teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jah heueuh nya aya nu teu ngaji mah tuh
biasa-biasa bae anu mantak kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok mengarah ke bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana deh sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan pondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu payutalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mau maco si ulah sabarangan ngeunana ngomong neraka yang urusanana sia mah sia bae abah kiri emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren kan salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni anu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kablah dituna PNS urusana pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng sia masantren heuh naon sia nu diarah ijazah kiaina ge teu gablegon main bere ijazah di mana tuh Aisyah di harapan naon Allah we wali mah budak ya Allah doang harapan dunia Aisyah cengkel lamun geus balik masantren bakal laku mah ji kunaon mikiran ai lain kitu jaing mah bangun rumet neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing sia bae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu osok mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah aya kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan Aisyah bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres bae geus kitu salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema
percayaan bahwa Ki Zaid nangtung cukup beko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sanya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus make sanyana eta bagus mun masih kena ingkar oh maknya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah ku aing mah geus bisa leulempangan inna Zaidan la qaimun teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaimun sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deh inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deh iya Zaidan la qaimun ah pohar aja sapan teman kos dicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong ah masa sih tendelan taukid sesungguhnya aku cinta pada make sesungguhnya wah yang bener sih kos itu aya kene nyeula teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh make pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar maka benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu pohar aja sama neta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu geus sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna pohar aja sa woi taukidna pohar moal sambarangan Al-Qur'an mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at ya Allah ya Rabbi senyaknyana ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make taukid pohara jasa Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji ai janji mah berarti kana kesenangan sorga tapi nu dimaksud di dieu lain janji nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir tapi make bahasana make bahasa wa'du digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia ieu Al-Qur'an hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang yakin bakal datang temang-mang deh bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula didakwahan tetep bae inkar nah dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi innama sanyana kiamat geus aya di hareupeun bakal datang siksa geus aya di hareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal potol bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas
kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat selamat anu pot tina siksa Allah bakal kena siksaan kabeh siksaun siamah cak Allah teh kitu cak Kanjeng Nabi masyaallah naman takul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya kaum hei kaum kaulah para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah imalu sok magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak sakali dibere nasihat tetep bae teu narima 2 kali teu narima 3 kali teu narima ngomong mah sia aya geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabolos sia geus ayo sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kekos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia nista maja utama gas ku ari mah sabodos sia sakadek sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hade aya ancaman berarti ayo geus sakadek si awas di akhirat awe di tahir awas ya koy balik awas ya golok geus diasa bae jang naon dah mencet kebo itu kos itu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia geus naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener si hampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budak teh kos kitu main panggal bae eureun sakali ku aing teu eureun 2 kali teu eureun sia mah tengah jadi eureun terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kage budak teh lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budak teh titah terus badak mah terus eta terusna bahasana kos gitu sih henteu kieu aya teruskeun coba ge abah neulekeun atuh nya terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos gitu amat abah eta ieu ge sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagislek tina aslina majaz bohara Al-Quran jungkun terus cak Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo kira teruskeun maneh dina tetep kakafiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat tu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum dar kaum mukminin desa kubur
ieu ge akibatun dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan guari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannadah kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta gua nyari dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kumpulan Yahudi itu sok ngaji oh saya ngajina di mana aing ada pun takal amon dengan teh di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos kieu anu henteu kumpul moal bisa nyana kumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang ngadu kotok di ditu ge ngadu kotok di babawa ku nyana pale gitu kudu bener di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak gendep ditarang gula deh waduh bakal ngahiji tukang gaple jeung tukang gaple deh tukang ngadu kotok jeung tukang ngadu kotok deh tukang mabok jeung tukang mabok deh ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa minaheun ke ngahiji sia ka mana deuk ngahiji ka ditu jeung kiai emang sia sok ngaji oh sok kiai wahun nyaho teu puguh sia ke nyaho aing kok nyaho henteu puguh sia gaji ke sabar tahun 3 tahun wahun ke aing mah wahun jeung tukang uduk atuh sia ke ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu nanti ngahiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jakadenge cenah kiai jeung kiai na wahun henteu atuh engke di akhirat tak atuh maknya manggihan wahun oh jeung tukang sate cek lu di luar teh sial aman memang siapa sial waduh sudah dipuatin ke masjid tetep muat alasan kopi itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasanana bocor lamun ka majelis kape mah teu mal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain anu lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing ngaji ge asal kadeuleu bae lanan pipilipidan atuh di akhirat teh ge pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos ieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuradana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha keur jadi sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu amantu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kayahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimuna moal bahagia jelema nu zalim teh artina kalalapir moal bahagia berarti moal ka sorga jelema kafir moal ka sorga deuleukeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam moal bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah